Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Mauriza Maulana Arasya. Di dieu abdi mawakeun carita sasakala situ Panjalu. Kacaturkeun Prabu Borongora, anak kadua Prabu Cakradewata. Ari Prabu Cakradewata teh raja ka harapan Panjalu anu kawentar gagah tur sakti. Tapi terpercaya karena ayana dewa anu mangsa harita jadi kepercayaan balarea. Ngarah cakra teh ngandung harti nolak karena kayaan dewa ari ajaran anu diagem ku cakra dewata teh nyaeta Sunda wiwitan. Kulantaran terpercaya ka dewa, cakra dewata merentahkan Prabu Borosngora pikeun nyupi ilmu ani bisa ngajawab kana kahamilan dirina. Mirintina Prabu Borosngora teh neangan ilmu kadugahan. Tapi ilmu nu di deuleuna tetala lain anu dipikaharep ku Prabu Cakradewata. Antukna Prabu Borosngora miang deui ti karajaan. Ngan ayeuna mah Prabu Cakradewa mere syarat Prabu Borosngora kudu mawa gayung keur mawa cai dina waktuna mulang deui ka kerajaan. Tapi eta gayung teh dipolongan nepi ka cek syariatna mah pamohalan bisa dipakai mawa cai, malah tong boro mawa dalah keur nyiuk oge pamohalan aya cai anu bisa kawadahan. Najen eta paranteh eta teu kaasup akal. Tapi lantaran parentah Raja Prabu, parentah Raja Prabu Borosngora ngagugu oge satanghang kalalampahan di hiji tempat anu mayak patlir sagera kasih. Prabu Borosngora tipung jeung hiji jalma anu ngaranna Syaidina Ali. Ka Syaidina Ali Prabu Borosngora bebeja neangan guru anu mibanda ilmu luhung. Ngadenge omongan Prabu Borosngora harita teh Prabu Borosngora diajak lelempangan ku Syaidina Ali bisa nepi ka hiji tempat. Syaidina Ali nancepkeun itekna tur menta Prabu Borosngora pikeun nyabut eta itek. Mimitina Prabu Borosngora nyangka eta pamenta jalma anyar pinanggih teh bakal gampang ditedunana. Cek pamakina naon hesena ukur nyebut itek anu ditancepkeun dina kausik. Ngan barang cek leungeun Prabu Borosngora rek nyebut eta itek. Teu kudu ngaranjung reuas itek anu ditancepkeun polah ngetrukeun ilmuna. Itek teh tong boro bisa kacabut oyag oge henteu antukna Prabu Borosngora taluk. Syaidina Ali leumpang ngadeuketan Prabu Borosngora bari ngucapkeun basmalah. Ukur ku leungeun sebelah teu sakara teh itek teh kacabut. Nempo eta kajadian Prabu Borosngora ngarasa hemeng. Tidinya Prabu Borosngora guguru ka Syaidina Ali tur kaasup kana ajaran anu diagemna nyaeta agama Islam.